rudet teh. Ai siap legungnya. Rek mereh kalapa ka Bu Haji. Sigana ka Allah ye ku kalapa ah. Assalamualaikum. Bu Haji. Bu Haji. Juga suara si Edi tatanya. Aya naon cenah? Waalaikumsalam. Ya, Di. Ka tukang we abi ka di tukang ya. Oh nya tuh. Bu Haji nian keur naon? Ketitilep mang aya naon? Iya kan merek kalapa dan Bu Haji lah. Tumben bagus ya. Oh jangan bukain kayak Bu Haji. Tapi aing asa curiga naon heuk? Wah tuh iyo yang murah bere ka Bu Haji atuh. Bagus alhamdulillah tuh bagus mah. Aya salak aya naon nih Bu Haji teu puasa. Puasa eta teh biar nu dagang karunya we dibelian. Sugan teh puasa. Puasa keun magrib atuh. Aya naon ya? Aing mah curiga da. Mane ka dieu teh? Bager teh. Tuh Bu Haji budak tuh. Budak kunaon budak? Budak. Kunaon sih teh? Eta can kabeli baju dulak Bu Haji tuh. Nya cek aing ge aya mauna sia mah barang bere teh. Wah, nih barang bere we beda doya tuh Bu Haji teh. Heuk naon atuh budak teh yang meuli naon? Yang beli baju cenah baju dulak. Terus Rek hijau mah 1 juta mah gitu tah. aing sia mah teu naik-naik ti baheula kitu bang mah rek lebaran tuh aing mah. Cek atuh unggah tahun teh rada naik. Anggar wae kitu. Wah, je kayana ukur. Aduh, unggah tahun. Mayarna ilaha. Nang ge potong kan tuh Bu Haji mere THR beres. Astagfirullahaladzim, jikana THR sia mah. Aja mah THR ge masa kitu sia teh. Atuh ge setengah nah, atuh beres dipotong. Aing mah ampun Gusti. Mah mere sakitu aing mah THR oge ah. Sok atuh sabaraha we atuh lah. Da gede-gede teuing atuh, butuhna sabaraha? Nya butuhna mah 1 juta. Astagfirullahaladzim, gede teuing. Sok sabaraha ayana atuh, karunya budak atuh. Aing teh kajian teh bareng bere. Sia mah kitu we, enggak tahun teh maju kieu. Sok atuh ngalah wae atuh rek mere. Sia mah jaba galak aing teh. Sok borong unit geura nyokot atuh. Sia mah gawekeun wae aing teh bareng gadag ge ah. Wah, bisa kodong we atuh. Bareng bere teh sia mah aya hayangna ya mauna sia mah. Tah, 200 sabaraha atuh. 200 we. Atuh kira-kira atuh jadi atuh. Sia mah garakan sia, coba rek minjem. Atuh 1 juta. 1 juta. Aing rek balanya ah. Ya korek mere 300. Sia mah galak, sia mah ngomong ke aing nagih ke sia mah. Rek teh tuh ieu urang ieu sakit mah ku THR rek geus beak tuh kudu nagih lah. THR naon? Si aing mah THR ge pan moal kudu kitu tuh tinggal di THR mah kue hakaneun lain kitu sia mah. Hayang ku duit ada THR teh. Nah, THR naon sia mah barang jion loba. Merek ge hanteuning Bang Jion sia mah ukur kalapa jeung jika kalapa belum bere teh. Cik tambahan dia atuh lah, mah ulah sakit teh atuh. Geus eueuh deui Mang, urang erek eta rek balanja isukan. Geus juk. Kalah gawe we urang teh atuh. Lain teh masalah gawe atuh da maneh mah ulah tahun. Urang teh pan butuhna teh 1 juta bae aja. Aing maneh geus kira barang bere teh. Ai baju budak mah sia teh. Iya atuh biraku tambahan deui atuh lah. Mang, rudet teh. Ai siap legungnya. Temikir sia. Koplok teh pegawai teh sepatu. Nginjem kuhutus ngambek galakan manehna kayak aing nagih meureunna sia mah. Jana teh aing kada digorok sia.